A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa itu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem telaaken syurutu jam'i takdimi utawi pira-pira syarat jama' takdim iku arba'atun papat. Al bada'atu sawiji ngawitan bil ula kalawan salat kang awal wa niyatul jam'i lan niat ngajama fiha ing dalem salatul ula wal muwalatu lan nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane salat wa dawamul udri lan langgengne udur. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pasal bade ngajelaskeun paslun syurutu jam'i takdimi ari pirang-pirang syarat jama' takdim arbaatun eta aya 4. Jadi syarat jama' takdim teh aya 4. Al bada'atu kahiji ngawitan bil ula ku salat anu kahiji anu awal wa niyatul jam'i sareng niat ngajamakna piha dina salat anu awal wal mualatu sareng katiluna tuluy-tuluy bainahuma di antarana dua salat wa dawamul udri sareng langgengna udurna ieu nyanyabaan janten dina kernyabana anu jauh menang salat fardu di jama'. Artina jama' teh dikumpulkeun antara salat duhur jeung asar, antara salat maghrib jeung isya. Jadi di jama' duhur ka asar, maghrib ka isya. Janten teu bisa asar ka maghrib. Gitu nya. Lamun dua salat eta anu fardu bieu duhur jeung asar dikumpulkeun dina waktu duhur maka disebut jama' takdim. Lamun salat duhur jeung asarna dikumpulkeun dina salat asar maka disebut ku jama' takhir. Ari jama' takdim diterangkeun dina hadis Mu'adz. Saurna sanyana Kangjeng Nabi dina nalika perang Tabuk di mana parantos lingsir panon poe satu ancan angkat anjeuna salat di jama' antara duhur jeung asar. Sareng di mana anjeuna angkat satu acan lingsir panon poe anjeuna ngahirkeun kana salat duhur. Nah, sehingga lungsur pikeun salat asar. Dina maghrib oge saperti kitu, lamun geus suruh panon poe memeh angkat anjeuna salat maghrib di jama' jeung isya. Jeung lamun anjeuna angkat memeh suruh panon poe anjeuna ngahirkeun salat maghrib anjeuna sehingga ngalaksanakeun pikeun salat isya dina salat isya. Ieu riwayat Imam Abu Daud sareng Imam At-Tirmidzi saurna ieu hadis hasan. Ari syarat jama' takdim teh aya 4 nya. Arbaatun aya 4 syarat ngajama' takdim. Nu kahijina al bada'atu ngamimitian salat anu kahiji. Sabab salat anu kadua eta turut kana salat anu kahiji ku kituna wajib ngaheulakeun kana salat anu awal.
dawuhan Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli kudu salat maraneh sakumaha katingali kumaraneh di mana kaula salat saur Kangjeng Nabi. Janten salat jamak takdim teh nu kahiji syaratna kedah ngaheulakeun salat anu awal. Nu kaduana niat jamak dina salat anu kahiji. Jadi niat salat jamak mangka niatna dina salat anu kahiji. Berarti niat salat asar anu dijamak takdim kana waktu duhur, berarti niat salat asarna dina waktu duhur. Tah ieu teh keur ngabedakeun antara takdim nya anu disyariatkeun nya anu disyariatkeun. Ari niat salatna mah nyaeta dina takbiratul ihram atawa dina tengah-tengah salat. Lamun niatna dina takbiratul ihram kieu niatna usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri arba'a raka'atin. Sakali deui ari niat salatna usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri arba'a raka'atin. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri arba'a raka'atin. Nya kitu deui maghrib usolli fardhol maghribi majmu'an bil isya'i salasa raka'atin. Usolli fardhol maghribi majmu'an bil isya'i salasa raka'atin. Ari salat anu kadua nama seperti biasa nya. Salat nu kadua nama usolli fardhol asri tak kitu we. Usolli fardhol isya'i eta teh nya. Usolli fardhol asri dina waktu duhur, usolli fardhol isya'i dina waktu maghrib. Ya. Karena jamakna jamak takdim. Nu katilu syarat jamak takdim teh kedah mualah nyaeta tuluy-tuluy antara salat kahiji jeung salat anu kadua. Hanteu lila kapisah nya. Ieu menurutkeun kabiasaan. Sabab eta dua salat teh seperti hiji salat. Saur Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim ngariwayatkeun saenyana Kangjeng Nabi di mana ngajama antara dua salat anjeunna sok tuluy-tuluy antara dua salat nya salat kahiji jeung kadua. Anjeunna sok ngantunkeun kana salat sunat rawatib nyaeta rawatib teh anu nempel dina salat fardu anu 5. Lamun salat jamak takdim ieu henteu mualah henteu tuluy-tuluy mangka mantenana Kangjeng Nabi moal ninakeun kana salat sunat rawatib. Maka kusabab nunjukkeun yen Kangjeng Nabi ngantunkeun atawa ningakeun kana salat sunat rawatib ieu nunjukkeun kana mualahna antara salat duhur sareng asar nyaeta salat anu dijamak teh sapertos kitu. Syarat nu kaopatna syarat jamak takdim teh nyaeta masih aya di panyabaan, masih kene aya di perjalanan kitu nya nepi kana takbiratul ihram salat kadua nya. Sabab leungit udur nyaeta nyaba memeh hasil rupa jamak eta ngabatalkeun kana jamak. Jadi salat jamak antara duhur jeung asarna teh waktuna kudu masih kena aya di panyabaan sapertos kitu. Janten syaratna ngajamak teh aya 4, kahiji nyaeta ngawitan ku salat anu awal nyaeta salat duhur lamun jamak takdim. Nu kaduana niat ngajamakna dina salat anu awal nyaeta dina salat duhur nya. Jadi niat asar teh dina salat anu awal dikumpulkeun di dinya. Nu katiluna mualah tuluy-tuluy antara duhur jeung asar nya, antara duhur jeung asar, antara maghrib jeung isya. Nu kaopatna langgengna udur nyaeta masih keneh aya di panyabaan. Sakumaha disebutkeun ieu salat jamak takdim dina nadom Sundana
Sakumaha dina nadum Sundana syarat jama takdim opat kahijina salat anu awal heula migawena kaya asar jeung duhur migawena kudu salat duhur heula migawena lamun isya jeung maghrib di jamakna kudu maghrib nuti heula migawena jeung dina salat nu awal nganiatan kana ngajam ulah rek kapohoan teu jeung kudu tuluy-tuluy migawena antara dua salat nu di jamakna rejeng kudu langgeng udur kaopatna mun baliknya bacan sampai ka imahna wallahu a'lam bishawab.